walaupun suasana mendung tetapi hati tetap tidak mendung, hati tetap cerah. Insyaallah henteu kagoda ku suasana rekreasi. Batur mah ka Karangbolong, batur mah ka Puncak, ka Lembang, ka Bali, nu ka Singapura. Macem-macem nu ka Yavan, ya Allah, Holland, Bakery. Macem-macem jalan urang tapi alhamdulillahirabbil gara-gara nama teu boga duit. Hiburan jera urang gacilongok bae jagana geus macet teh. Tapi lain kitu aslina mah, duit mah diayakeun aya, dieuweurkeun eueuh. Duit mah gampang, tapi ieulah kekuatan iman. Beuh budak murigak bulu yang ngadengin lagi. Duh jelas lagi saya tulisanana di Lauhil Mahfuz per detik, per menit, per hari, per minggu, per bulan teh. Nu mentak rarempan besi urang dicabut nyawa, kabeneran urang keur boga tujuan lain aya dina ridho Allah. Urang keur kabeneran rekreasi hura-hura, keur kabeneran ulin teu pararugu di dinya, nyawa datang masyaallah. Ai kitu mah urang teh keur umrah, urang keur munggah haji, urang keur silaturahim atawa urang keur ngaji mah ka omo beuh. Haji Pendi cenah paeh. Di mana paehna? Di lapangan bola. Keur naon? Keur mamaca. Aya mamaca di lapangan bola. Tah, eta kumaha maksudna? Yelah diperhitungkan maksud orang lah, cek ulama geus kolot mah besi suul khotimah. Nauzubillah min zalik, geus kolot mah geus mendingan randapan diri urang teh beuh keur ngora teh baheula acak-acakan aing geus kolot kieu malah geus babalik ka Gusti Allah dipeakeun umur aing deuk pake ngabakti ka Gusti Allah. Pepeskeun tah TV ganti lain bebeneran ganti teh lain ngelanti baheula nonton TV jasa kikieuna bae horengan kumaha lamun eta nonton TV teh kaitungna loba jasa aja poho ka Allah goflah teh ngaranna beureunan ditimbang amal aing goflahna loba jasa ampura Gusti geus teh hayang-hayang umur geus kolot teh Gusti lah geus sampurakeun abdi Gusti baheula popohoan ka Gusti teh geus kolot pa kitu ulah haji boga rencana segala naik kuda di puncak dulu budak ngora make kacamata hidung, lepis hidung, kaos hidung, sepatu hidung, jurig meureun mah. Nurutan goblok meureun mah aki-aki tolol. Aki-aki mah ulah kos kitu geus. Bebejakan ini dan ini urang malah geus kolot. Geus atuh urang merekreasi di hareupeun imah bae. Ya, tuh aya warung, urang ka warung mah ngahutang yu. Lain tobat gedean hutang. Tah, jadi urang nyadarkeun diri eueuh anu bisa nyadarkeun ka diri urang kecuali urang. Eueuh anu karunyaeun ka awak urang kecuali urang. Karunyaan atuh awak urang teh jak kena bontot rokok bae ge. Panas seuni kembang api bege panas
kumaha engke di akhirat. Masya Allah, ulah coba-coba. Geus urang nyadarkeun diri urang ku urang, nyadarkeun awak urang ku urang eueuh nu karunyaan ka urang kecuali urang. Urang sadarkeun awak geus nutur-nutur hawa nafsu momalaya geus anggeus. Etalah kunci kesuksesan jang akhirat adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bersyukur minggu ieu orang bisa kumpul ngaji sakumaha biasa. Sanajan batur mah nu kakaler ka kidul kawetan ka kulon. Wallahu alam minggu hareup mah wallahu alam. Ieu mah minggu ieu beulanan. Minggu ieu mah urang alhamdulillah aduh boga rencana teh kiai isin aja minggu hareup aing degaan ulah isin ka jelema mah ka Allah goblok sia isin mah isin ka kiai kos nyahueun bae cenah urang boga rencana ka Allah tolol ka aing mah sapira aing atuh teh batal-batalkeun rencana-rencana nunduk ke hotel geus ka booking hotel di Karangbolong batalkeun beuli hotel nabek tah mendingan ge urang ngobrol jeung Allah bae melalui bahasan ulama kadengena mah ieu teh bahasa ulama hasil ijma. Padahal ieu teh urang keur ngobrol jeung Allah. Allah ngainstruksikeun pepencitan melalui Kangjeng Nabi. Diuraykeun ku para ulama, dikitabkeun, urang keur ngadengekeun urayan-urayan eta. Ieu teh keur ngobrol jeung Allah. Asli nama urang, mantap kudu sopan tungkul. Bagus ngobrol jeung Allah kan. Ulah robah-robah mun aya mah tihang nyedekeun kadinya tanggeurah. Cenah kiai bang urang geus ada nudutan tungtung mah buringas deui bae. Atuh masing-masing bae sih. Tuh mana-mana teh jelema anu sare bari ngaji teh kan sarua jeung kieu ngomong teh nyayomkeun kiai. Kiai-kiai kena ngocoprak bae aing mah aing ge dieu geus masing-masing bae. Teh jelema teu sopan teh goblok. Lah sada teu kadeulean ieu mah di luar leuwih teu sopan di luar mah. Tah mah leuwih biadab, ambok. Tapi ulah kehalangan we hes bae masalah. Oh masalah, tawangan ngomong doang tuh mah. Itu benang ngomong sih kunaon. Hewan anu normal lain hewan boroan di leuweung di gunung, lain hewan anu ngubrus. Normal mun hayam-hayam kampung, domba-domba kampung, muning sapi onta nu biasa diangon sabihara-sabihari. Cara mencitna ieu tah zakatu kulli hayawanin qadaru alaih. Ari cara mencit sakabeh hewan, setiap hewan anu mampu dipencit lantaran normal, lain boroan leuweung gunung, lain nu ngusruk nu biasa we sabihara-sabihari. Nah carana teh eta adalah biqat kullil hulqu
umi megatkeun sakabeh hulkum. Jadi cara mencit hewan kulit teh kul jame teh. Jadi kulu pardin hewan naon bae. Manung, ayam, domba, embe, sapi, munding, kebo. Beda munding jeung kebo. Beda zaiti. Ai kebo mah orang lembur. Ai munding mah rada kota. Teh, pokoknya setiap hewan anu mampu dipencit dengan normal, cara mencitna nu sah biqat'i kullil hulqum megatkeun sakabeh hulqumna. Naon hulqum? Ai hulqum teh makhrajun napas enggon bijil napas kaluar ka jerona tikoro mun urang mah hulqum. Wa antum hina idzin tanzurum ay wa antum hina idz balagatir ruhul hulqum tikoro makhrajun napas. Nomor kedua mari biqat'i kullil hulqumi wa kullil mari. Naon mari? Mari teh huwa majrat ta'am nggon lempangna kadahara. Tah jadi dihayam aya hulqum tikoro. Aya mari nggon lempangna kadaharan beda. Ari hulqum mah makhrajun napas paranti kaluar asupna napas. Ari mari mah kaluar asupna kaluar nggon lempangna kadahar. Mantak mun hayam teh mun hayam cekel tah tungtung nu deukeut kana sirahna kana huluna pencet kahareukeun teh. Ta eta anu di tengah eta kaluar asupna eta nu kitu ngaranna mari. Ieu ta nu paranti kaluar asupna napas ieu ngaranna hulqum. Ta eta teh dipencet ka hareupeun set. Geureut sakaligus geura ku urang geus ngumpul tadi hareup. Set ngumpul tinggal sret sakaligus pegat kabeh. Nah, kuari mah dicontohan bae mun epeso mah Haji Pendi urang pencit. Contoh doang mah contoh. Contoh. Hese kana mun teu dicontohan mah. Contohan. Nah, kaharepkeun lamun henteu dikaharepkeun masalah ngan pesona nu kudu di puter-puter. Kotok huluna ulah sirahna. Sirah ai ka kotok sirah. Ai ka jelema hulu. Eta kan tibalik tuh ka kitu gara tibalik aseupan. Aduh eta sirahna cekel cepeng sirahna meuh sopan jasa ka kotok be cepeng sirahna. Ati ai hulu sia teu make kopiah. Kumaha lalakona. Tah eta hese ngobrol jeung urang kampung mah hese. Hese, mantap cek Gus Dur teh, cek Gus Dur jelema teh teu persportif. Teu sportif cek Gus Dur. Kumaha? Tah, coba lamun aya kotok ngising. Kotok ngising. Tah. Eta naon eta? Tai kotok. Nusa kotok, tai kotok ngaranna. Jadi aku geus. Isuk pake to isukna ngendog dirinya kotok. Eta naon eta? Ndog cek eta. Nusa anu aing tolol teh. Gus Dur pisaan bae. Ai kan ndog bla di aku ai tai kotok mah. Piceun tai kotok. Nu ngaku tai kotok. Piceun cek eta. Isukna ngendog dirinya. Kok. Itu apa itu? Telur. Telur siapa? Saya. Je. Goblok keluar ti bujur-bujur kotok eta kene. Tapi teu sportif ta eta pamarentah Indonesia teh kos kitu Cak Gus Dur. Cak Gus Dur teu sportif.
Lu ngaku tai kotok lah piceun. Di kamasankeun ieu nu saeut, nu tai kotok piceun. Endog da bebe. Bila perlu mun eueuh jelema mah di kantongan ku sorangan. Geus bae. Tah eta teh jelema hawak nu kos kitu. Atuh pasrahkeun deui ka kotok. Kata naon? Endog kotok. Bikeun deui ka kotok. Ya tok, ini sia tok ya. Eta jelema. Bisa ada maknana luhur. Maknana teh luhur. Kaluar ti bujur kotok eta keneh. Tapi ketika nu teu bermanfaat bahkan izin jelema kabeh udah ngaku nu kotok bae kabeh. Tapi di mana aya manfaatna nu kotok ge di aku bae nu urang. Ribut malah eta mah kotok aing geus dog dage nu aing. Bunuh aing ribut hampir nyana gelut silih bunuh gara-gara endog kotok. Tapi itu mah tuh tai kotok eueuh nu silih bunuh. Oh, daek sia tak loh jang sia. Gus bisa ya Allah ya Rabbi tangis aya Gus. Ya hayam. Kemudian cekel kurang huluna mun masjid. Lantaran henteu dikahareukeun, teu dikumpulkeun pesona be kurang nu seukeut. Digereserkeun lantaran lamun digeleserkeun kitu teh ngan hulkumna doang nu beunang. Puterkeun ka dieu belah katuh set belah kenca. Tah lamun geus putus kabeh. Zakatu kulli hayawanin qadaru alai biqati kullil hulkum. Ti corona pegat. Makhrajun nafas wal mari majratu amna pegat. Alah. Ya. Aya nu mencit kotok baheula di dieu ngaranna Haji Ayub Jawara, mantan. Boga kotok jalak beureum dipencit ku nyana. Pegat. Hulkumna pegat, marina pegat, tapi eta kotok masih keneh sasada keneh bae. Masih kongkorong. Bari geus tapi biasa bae leuleumpangan. Asana meureun kotok boga hizib dasor baheula na. Teu pae. Itu buat kan punyana sajam 2 jam endahan babarengan jeung bikang. Teu kotok jago biasa bae gitu. Ya Allah, anjingna geus deuserian. Model kotok adu teh kos kitu. Kotok adu kan sok dipautan. Pale dijangka. Eta kejadian kotok adu dipencit. Sapoe sapeuting hirup kene. Ya dibawa kan ka di Ka'bah. Waalaikumsalam. Jadi bawa kotok. Oh, iya. Geus dipencit tapi hirup bae kudu kumaha ieu? Manya aja kawan. Coba dikaharapkeun ka heueuh cenah ieu. Mari nangis pegat kabeh, hulkumna geus pegat kabeh pegat bae. Tapi masih kene kieu bae. Anu ukuranna kamari deuk ngadahar daging kotok eta teh eta daging hayam. Atuh teu jadi mencit deui nu sejen. Ya eta mah hirup bae. Nah eta kan lamun diangsongkeun ka urang ieu si kumaha hukumna Kiai. Nu kos kieu tah. Ih, cek urang can nangis ja kos kitu mah. Ada kumahakeun ieu mah geuning. Aduh ieu teh dipencit, geus dipencit eta kumaha. Eta kan jarang terjadi tapi aya nu kos kitu. Aya sakali geresel pencit. Putus hulkum, putus mari paeh biasa sama kos kitu. Ieu mah teu. Nah, sakabate pencit deui bae. Pan serek pan ulain teu meunang mencit 2 kali. Mencit anu ieu mah naukidan lantaran geus sah sama. Pencit coba. Naon dipencit sumpungkeun habak. Oh kitu cenah. Mencit 2 kali soalnya nu can sampurna disampurnakeun teu sah.
Ieu awal geus sama nu kadua mah tah sakadar taukid ngaranna kada dengkeun bae. Pencet, set. Nagolepak. Nagolepak atuh. Moal nangtungna tuh huluna geus eueuh. Tah eta boga ilmu kula keleutik tapi eta kula keleutik masyaallah. Pernah terjadi santri dipeti ngudangkeun kula. Udah, enak, kotok satu, geus ulah omong. Santri bisa ada terima gitu teh. Baheula mah kolongan, cokot gitu. Aja bisa ante rek sasada deui peuneun biasa maling teh naon teh. Teu sasada tak kotok teh. Pan ditewak urang mah atuh kanyahoan pan kudu boga. Ieu mah teu. Ya Allah, tawadu eta kotok. Sasada beureun dan aya beureun parantina. Nyaho teh kieu nyaho ngan moal dibikeun geus jadi pamalingan kabeh. Nyaho kula ge lamun kotok ditewak hayang ulah sasada. Ya, tak kecil. Jadi lain surat ayu teh mah tareka. Make anu set ka dieu set. Moal sasada. Naon teh moal dibikeun ku aya. Sial tungtung mah. Engke becenah neuk nyobaan kanu sorangan mah kan kanu tatangga isukna teh. Aya anti da ulah sasada babari teh. Nyokot di dapur ka dieu set. Geus teu moal sasada. Moal sasada ka jeung buku mah ge. Tah mun hayang ilmu eta merek aing sia. Ilmu pantama atuh. Atuh 10 gram lah. Aduh, aya parantina. Dah cokot ku jana pencit. Peti. Pencit. Nangtung deui. Cokot nangtung deui teh kotok. Kalau ngomong nya teh. Engke hendak sorot teh make baterai. Disorot kakarak ieuna doang nu pegang. Ieuna encan, karak kedasa etik doang. Kalau omongnya kok ini pencit teh jangan teh. Lain masalah lo omong ieu satan teh. Lah, kudu kada masalah. Pencit. Aju, terus dalalar. Kalau henteu, embung aing mah mencit 2 kali kos. Beuh masalah senyana. Mencit 2 kali ge nu teu meunang lamun leumpang ieu makan can leumpang sia bisaan bae. Sia tak santri nyin hukum sorangan goblok. Tadi pencit 2 kali. Teu sah. Desa ya kayahoan nya barang zat langtung bae kieu tah. Korenganan ieu encan, pegat, urat, marina. Nah terus kan orang mencit kotok, mencit embe ge sarua, mencit embe. Nu parah mah waktu korban teh pernah terjadi sapi, sapi Australia nu beude teh. Ipecit set kurang hebat beureun tanagana, kurang hebat anu nyekelanana pan aya ke aturan-aturanna di dieu. Akhirna begitu diangkat set hudang sapi korenganan encan selesai. Kakarak hulkumna doang marina encan. Atuh sapi leumpang bae biasa gitu. Bener laporan ka kula di perumahan. Bagaimana cenah tuh Pak Kiai ada sapi gini gitu. Siapa yang motongnya? Si anu gitu. Haram. Waduh sayang amat ya Kiai. Ya itu bukan masalah sayang, ya haram enggak boleh, harus sekaligus. Nyana kayak gitu bae tuh. Atuh sama pae bangkar. Pae mah pae bae ngan pisah. Bae bangkar. Diarintip tah ku tukang padang. Beureun mun eueuh dicokot bae nyana mah. Waktu dicacang besi dicokot ku restoran-restoran. Terjadi eta. Ya Allah ya Rabb bentak hati-hati mencit wa zakatu kulli hayawani qadaru alai bi qat'i kullil hulqum megatkeun sakabeh ulah aya anu tersisa sakabeh hulqumna nyaeta enggon kaluarna napas wal maris sakabeh marina wa majratam gon
lempangna kadaharan kudu pegat kabeh pegat kabeh sing hade nu mantak pepecitan teh nya urang perhatikeun besi ieu pepencitan urang teu sah adapun eta membaca bismillah sunah ngadep kiblat sunah eta tan wajibna mata megatkeun hulkum jeung marina wa yastahabu qatul wadajaini jeung disunahkeun megatkeun dua otot ieu mawahuma irqan nipisab ta'unuki dua otot anu aya dina latar pundukna di pundukna teh kieu tadi dieu kapanaya urat dua eta manu kos kitu ngaranna wadajaen dua urat nu aya di tukang di dieu tah dua urat gede malah mah anu aya dina latar dua guluna beheungna di dieu ai tadi makan di dieu set ieu hukumna di dieu mari ieu mah di dieu ta eta teu kudu pegat mah masalah ngan sunah dipegatkeun ka abah mantak tak tadi kula dipaganta ku abah kieu cenah teh mencet kotok kieu cekal tahuluna tah ka ieu beungna tah kadieun kabeh geura jeung tukang-tukangna kurang cenah kahareupeun deui pencet dipagahan tah ieu tah otot nu ieu cenah kahareupeun set dikumpul kabeh geus pokona kieu ku ari mah ieu balik ngaji iya siapa sok ngaji sendiri harese mah bunga murid nararakal jasa lain maksudnya datang ke imah marah kotok hiji saurang hiji ke imah maksudnya belajar mencit kayak di pencit ada kotoknya penting dan di dia belajar mencit mulai mencit kotok belajar di abah mantak sok digrokeun teh ku ibu teh almarhumah grokeun nah mencit kotok oh ya geus dipagahan set babari set gitu ti abah eta kahareupeun set di sekaligus sekali lamun henteu beunang kabeh otomatis puterkeun set lamun teu kapanggih engke ge peregat kabeh. Nah, eta mah sakadar sunah wadajaen anu wajibna mah hulkum jeung marina. Adapun wadajaen dua urat anu aya di tukang di dieu eta mah ngan sakadar sunah. Teu jauh masalah. An sunah dikahareukeun sat atau puterkeun. Tinggal malah mah aya nu muter jasa kabeh gitu tah. Tinggal eta doang tah naonna karang-karangna tinggal beheungna geus kitu eta. Teu kudu kitu. Jadi lamun urang geus diajar mah set geus kan apa-apa beres. Nah Walau tabahahu lamun aya jelema mencit hayawan hayam misalna mencitna teh min qapahu ti arah tukangna haju teu dilanjutkeun ka arah hareupna mencit kotok di tukangna lain di hareupna tukangna bae kitu doraka atuh nu kudu dipegatkeun nu hareupna kunaon anu tukang doraka aso nah geus pain asrama kalamun gegeran si jelema teh kana ngalanjutkeun pepencitanana kemudian kumanehanana disempingkeun dipegatkeun hulkum jeung marina
dalam kaayaan aya keneh hayatun mustaqirrohna atuh halal aya jelema mencit kotok di tukangna eta kapan tambah lain paranti mencit tukang tamah nah dilepaskan misalnya can dipencit eta kotok teh lamun kurang ketinggali jeng eta mah tukangna pencit deui lain pencit deui emang eta mencan ngaran mencit mah lantaran di tukangna tak kurang kadeule ieu kotok teh ieu encan ka pencit gegeraan kurang hareupna hulkum jeung marina begitu dipencit gagelep keneh atawa muncrat keneh tanda aya hayat mustaqirohan getina muncrat kene aya hayat mustaqirohan halal tapi lamun kieu mah ya pencit tukangna dipencit sak atuh kotokan jangaran di lukaan mah kan teu kebal goleang kadeu ieu mencit kotok ieu ai atuh sih mencit si tukangna coba goblok sih mencit si coba arep tuh mencit tak ieu tah coba kada peso dipencit gadijakeun deui geus ngaleh-leh kotokna begitu ku urang dipencit getih geus teu mancer atawa geus teu kakelepekan bangke eta mah bangke tah naon bedana jeung kieu aya embe ku urang teh ku ari di sumpungan sukuna beda beda tapi akur kuari mah embe di sumpungan we sukuna ya pencit ku aing mah tuh sukuna ye sukuna embe normal ieu mah embe kan pincrang aya nu kuat eta teh embe teh mun tatanya sering wiridan meureun kuat lamun embe kampung malah tatadina sakola sanawiyah meureun embena teu pernah wiridan kan teu kuat daya tubuh teu kuat ya gagolepan pencit cek urang satu itu be hook karunya pencit urang ternyata getihna geus teu muncrat nyanana geus teu ngagelepek bangke tapi lamun begitu di sumpungan sukuna lembangnya data pincang ya otomatis kebal mah kalau keluar getih ya ngaleh-leh apalagi kurang pencit begitu dipencit masih muncrat aya hayat mustaqirohan berarti didinya aya hayat mustaqirohan pencit atau galepek halal tuh ya mantak aku rejeng naon karana katabrak ayo kotor katabrak motor buat ulah waka dipencit tutupan heula sebab eta besi kagusur ku eta gara-gara eta paeh geus tutupan lah buka pencit geus ngaleh-leh getihna geus teu mancer dibalangkeun cicing be bangke namun ku urang dipencit mancer keneh tetap kekelepekan halal dahar teh kata tangga imam ieu pan semua kitu aing besi tah mang berarti teh budak teh mang teh ieu kotok dibikeun ka kula emang kudan katabrak aja dipencit aya hayat mustaqirohan ge aya mancer pan dibikeun henteu lah jeung ente bae ji babarengan ju urang da embung mang teh jelema teh bangun mun normal mah nya ge beuki nah ulah mang ulah geus set aya hayat mustaqirohan teh artina masih hirup normal tandana mancer atawa robah-robah gegelepekan tah geus lamun dipencit tukangna encan kaasup mencit geus kasimpulanana lamun aya jelema mencit kotok tukangna di dieuna ju teu paeh pencit deui lain pencit teh emang encan kaasup mencit lain mencit 2 kali
ulah teh bencit 2 kali engke dihareup bakal dicaritakeun mun dipencit dihareup bencit dihareup sekali set ngagelepek atawa pesona tumpul atawa geus disangka geus sempurna lepas barang di deuleu encan rapi pencit deui 2 kali bangke teu meunang mencit 2 kali kecuali ganti peso teh kieu kodok ya je manteu teurak sia merek peso ka aing lain nu seukeut itu peso tarangau goblok kadang peso nu seukeut da ieu ulah waka diangkat deui peso ieu tah ulah waka diangkat kadang peso na kadang da peso ka dieu geus set karak angkat karak deui lamun kieu peso pan itu teurak ya ih mana bicara nyokot deui ka dieu gebeurang tata cara mencit Masya Allah abe halal itu abe halal hararese jasa ieu aduh mantak ulah dibikin ka budak besi budak can nyahoeun mencit ulah dibikin mencit kotok anu lilinieun atuh lilinieun mah pun boro-boro mencit kotok ngasupkeun kana jarum kan kikieuhan bae teh teu bisa badak kolot baheula mah lamun sia lilinieun nyekel nyai ge kolot baheula eta baheula kan loba lenyai tadi mah di mah cekel ku sia set kieu cekel kuno kenca sok geura capoe 2 poe moal lilinieun eta tarekah kolot Masya Allah mun anu kieu bae lilinieun mapan kieu naning lini beneran jeung lilinieun nyekel nyai pak bisa ngasupkeun benang tak komo mencit kotok manya ulah jadi kudu normal sekali deui mun we jelema mencit hewan misalna hayam dipencit dina tonggongna artina belah tukangna eta teh encan kasup mencit lamun teh mah kotok dilepaskeun haju katingali kurang bohewel teu bohewel tak bahasa urang mana teu bohewel jadi kadeuleu kurang wah ieu luka ieu bohewel teh parah nah gegeraan kurang dipencit deui dipegatkeun hulkum jeung barina aya keneh hayat mustaqirohan tanda aya keneh hayat mustaqiroh mancer keneh tanda ayah hayat mustaqiroh gegelepekan Allah wa illa fala lamun henteu ayah hayat mustaqirohan kaya nih begitu ku urang katingali ayah hayam bohewel tukangna tawa domba bencit ku urang deh dipegatkeun hulkum jeung marina ternyata ieu getihna teh geus teu mancer geus ngeclak atawa geus teu robah sama sekali kalah eta mah teu halal bangke ngaranna wa kadzalika khulu sikinin bi uzunni salabin kitu keneh termasuk kana ta'ala ngasupkeun sikin ngasupkeun peso kana ceuli careuh ngasupkeun peso kana ceuli careuh nah ieu ge sarua bae teu halal dukos kitu sebab lain pepencitan biasa wa yusanu wallahu a'lam أعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم wallahu a'lamu bimaradil khul ngalap sirah Muhammad min amwalihim saking pirang-pirang hartane qaumun akharun shadaqatan shadaq tatahirum kang nyucikeun ya sadaqahum in qaumun akharun wa tuzakihim ngebersihkeun ya sadaqahum in qaumun akharun biha kalawan sadaq min dzunubihim saking pirang-pirang dosana ya kaum fa akhadha maka ngalap ya kangjeng Nabi suruh amwalihim ing sepertelu pirang-pirang hartane kaum wa tasaddaqalan yadakokeun ya kangjeng Nabi biha kalawan suruh amwalihim wasalli lan ngadua sira Muhammad alaihim ingatese qaul ay ud'u lahum tegese ngaduakeun sira Muhammad lahum kadeko inna salataka in satuhuna doa sira sakanun iku nentremkeun iku nenangkeun rahmatun tegese rahmat lahum kadue kaum wa gilalan den ucapkeun apa tumaninatun yaiku ketenangan biqabuli taubatihim kalawan den terima tobaté ya qaumun akhar wallahu lan uti Gusti Allah sami'u iku kang maha ngarungu alim tur kang maha uri alam ya'lamu anna Allah yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allah Tawwabur Rahim wallahu a'lamu bimaradi alam ya'lamu anna ta'ara wa ruhya qaumun akharun anna Allah insatuni Gusti Allah wa Allah yaqbalu iku narima ya Allah taubata ing taubati an ibadi saking pirang-pirang hambane Allah wa yaqulu lan narima ya Allah yaqbalu Gese narima ya Allah sadaqatin sakih sadaqan Allah lan ing satune Allah wa Allah tawwab iku kang sangat narima tobat ala ibadihi ngatasi pirang-pirang hambane Allah dikabuli taubatihim kalawan dan terima taubat ibad ar-rahim turkang ngolas bihim kalawan ibad wal istifham lan utai istifham lit taqrir kumedakeun kada taqrir wal qasdu bihi lan utawi kang den sejabihi kalawan istifham tahijuhum ila taubati was shadaqati iku ngagerakeun kaum maring tobat lan sedekah tobat lan sedekah ngalanjutkeun caritaan para munafikin anu kamari geus dicaritakeun aya munafik para munafikin badawi lemburan leuweungan
aya munafikin kotaan wa mimman haulakum minal arabi munafiqun leuweungan aya deui kotaan urang kota wa min ahlil madinati maradu 'ala nifaq oh haram munafik datang ka ayeuna urang lembur loba munafikin orang kota ngajabret sigana we hungkul malah lancrit kopeahna bajuna bararagus soregana di kolbuna mah munafik ya Allah ya Rabb Gusti Allah bahkan aya sebahagian sahabat anu ketika Kangjeng Nabi perang Tabuknya na teu milu nu mantak teu milu teh lantaran kabong broy ku urusan dunia ngurusan teh teu kaburu ngalaksanakeun perang beserta Kangjeng Nabi padahal waktu perang Badar mamilu padahal perang-perang nu lain milu lain munafik nya saha eta teh nu kamari teh abdi lubana jeung rekan-rekanna tiluan ceuk sakaol mah 7 anu maranehanana langsung ketika Kangjeng Nabi katingali bendueunana teh dianggap munafik atuh disambarutkeun rempan teu meunang pangampura ti Gusti Allah abdi lubanah jeung rekan-rekanna teh manehanana langsung datang ka Masjid Madinah nalian maneh alian di tihang maksudna naon hayang langsung ku Gusti Allah hayang langsung dibuka ku Kangjeng Nabi bahwanya nama janten munafik sakadar yewe kabong broy ku dunya teu kaburu ayeuna perang kos kitu meureun diurang di Ambalaya teu kaburu berjamaah lantaran ngurusan motor teu kaburu ngaji lantaran ngurusan mobil teu kaburu beribadahan peribadan komo mun carita tahajud mah nu kaburu hiji-hiji aca teu kaburu tahajud mah datang ka paeh enak ngadenge tahajud teh nyaho ngaran teh nyaho rupa aduh teu kaburu urang teh eta naon teh nu badag teu kaburu teh ku berbagai urusan lah teu pira aya sakalina hudang ti penting teh sakumaha di mana ieu si dunya aya keneh teh leng-lengan insyaallah cak batur jalan tahajud tentrem nya aing mah puyeng salah tak kiai cekeun cenah tentrem ja puyeng teu kadeuleu malah nanya nya ka pamajikan aing sing ngareupna naon Kak ya aing diuk nya ngareupan je Kak geus ka ulah tahajud Kak kakak stres Kak aing hareup mana nyawa arah apo budak bapak tahajud datang ka teu nyawa arah sagala sakalina tahajud kobona bang hees ti isuk datang ka zohor di zohor datang ka asar Kak peusing ge ti lo kieu-kieu teuing Kak aya ge cenah anu sok hees bae mah ja peusing walau omong ge kena aing puyeng ge penting di tahajud diulah ka ulah tahajud dunia ajur kakak tahajud pasar sepi majelis sepi gara-gara tahajud tahajud maka ke pasar biasa ke majelis biasa ya maka kamu menjadi imam Jumat mah peret sama Jumat gara-gara tahajud teu kuat aya naon tadi diri urang ulah ka wali heulanan ulah ka para solihin heulanan jabejana mang anu ja kiai anu basering tahajud ja biasa bae kok diri urang teu kuateun tahajud aya naon sih daharna baakur ja minum nama akur bahkan lobaan urang bawa tapi kok teu kuateun ieu tah aya reged-reged aya di awak urang datang ke urang mah lamun teu tahajud teu boga pikiranna naon biasa bae
pan anu biasa tahajud bae lamun penting teh tahajud teh ngalamun bae ka kunaon bangun ngalamun bae aduh aya naon ya keur penting teh tahajud geus lah kan geus bae kae isu penting tahajud deui lain kitu pan poe mah teu bisa balik deui neng beuh penting tadi kakak teh tahajud meureun engke di akhirat tulisanana teu penting eta teh kosong aduh kakaknya bingung batur mah kan datang ke kos itu urang mah datang ka kuari teu boga pikiran kos itu adena aing keur penting teu hudang alhamdulillah cenghar oh mun hudang mah aing leuleus nuhun ka Gusti goblok da coba eta aturan adena ge ya Allah ya Rabb jauh jasa tah ieu kan nyana kitu nalian maneh eta mapan wa qaumun akharuna anu i'tarafu bi dzunubihim khalatu amalan shaliha wa akhar sayyi'a gara lain munafik nyana mangan sakadar ngaku berdosa nyamperkeun amal soleh jeung amal kurang bagus lantaran tadina teh kabongbroy ku urusan dunia asallahu ayatuba alaihim innallaha ghafurur rahim ngalian maneh nyana di masjid salat ayeuna aya tah kanjeng langsung ka jam 3 seseria aya naon tuan kok seseria Allah ngahampura ka abi lubana jeung rekan-rekan alhamdulillah menang teu kula ngabejaan ka catun teh naon ngabejaan malos ka ditu di isuk teh bakal dibejaan ku kalau henteu kula mah karunya bae nyana geus kieu bae ditihang teh hayang menta pangampura ti Gusti Allah encan aya keneh bae Gusti encan sok atuh jam 3 keneh gegeran bae bilubana Gusti seserian tadi di imah kaula aya naon Allah geus ngahampura ka anjeun teh geus kula bukanya moal ulah dibuka ku sasaha cek cenah ieu mah kecuali langsung ku Kanjeng Rasul dibukana ulah aya nu muka ulah ieu mah geus lamun bener-bener ieu dihampura Kanjeng Rasul langsung nu mukana masyaallah kan Kanjeng Rasul subuh kadinya senyum-senyum manehanana tungkul nah langsung dibuka ku Kanjeng bari diomong bahwa anjeun menang pangampura ti Gusti Allah senyum seri tetami ngeletek bae di jero hate jang tebusanana kumaha langsung beres salat subuh isuk-isuk menghadap ya Rasulullah hadhihi amwaluna allati khalafatna anka khudha fatasaddaq biha wa tahhir wastaghfir lana Gusti Rasul ieu harta abdi anu ngaganggu kana teu milu abdi perang teh ieu harta abdi ieu nyanggakeun sadayana nyanggakeun ka Gusti ieu harta anu ngaganggu kana keberangkatan abdi perang gara-gara ieu ku ayana sakitu mangga bae sodakohkeun ku Gusti ka saha bae bersihkeun diri abdi tang mentakeun hampura doakeun abdi tah ieu hartana cek Gusti Rasul ma umirtu an akhudha min amwalikum sayan kaulah henteu dititah setik-etik acan nyokot harta atuh urusan hampura mah hampura urusan Allah urusan harta mah urusan harta nu maneh lamun datang jelema ka urang Waalaikumsalam mawa sakarung duit naon eta ieu duit ieu mah geus cokot bae nu ngaganggu kana salat-salat abdi jeung ieu mah geus bae tah sedekah-sedekahkeun je aya keneh teh eueuh urang mah goblok kiai tolol tah urang mah mun bisa mah 2 karung ulah sakarung eueuh perintah eueuhna naon ai Kanjeng Rasul bapan keheula teh Kanjeng Rasul moal sambarangan sebab kaulah teu dititah nyokot kos kieu ma umirtu an akhudha min amwalikum syai'an teu dititah nyokot harta urusan tobat bae dan kela maka turunlah ayat
khudh min amwalihim shadaqah. Ya Allah, turun malaikat Jibril mau ayat ya. Muhammad khudh cokot ku anjeun min amwalihim ti harta-hartana eta kaum nu tadi abi lubana besetarekan jadikan sebagai sedekah tutahhiruhum wa tuzakihim biha anu bisa ngabersihan dirina nyucikeun dirina washolli alaihim doakeun marehna butuh doa lantaran inna sholataka sakadul lahum doa anjeun teh ngajadikeun katenteman ketenangan jang maranehanana instruksi langsung di Gusti Allah mantak cek Kangjeng gade cek Kangjeng teh aya instruksi ti Gusti Allah kudu dicokot ngan dicokotna sulusa amwalihi seperti lu berarti lain zakat zakat makapan lain kitu ieu mah dicokot teh seperti lu nah disedekahkeun ku Kangjeng jangan bersihan dirina anu tatadina manehanana api lain anu tatadina aplen anu tatadina tenang-tenang anu tatadina goplah nah iya dicokot seperti lina jangan ngabersihan dirina tuh dibata kurang jangan ngabersihkan diri teh sedekah loba jelema nu muriang parah dokter ieu ahli hikmat ieu kiai ieu teu cager-cager nah meureun aya sesuatu di dirina sedekah jadi cager bisa etik teh jelema nu kos kitu entah tadi da ieu pusing bae boga permasalahan teh anggeus pusing bae geus ka dieu geus ka ditu geus wirid itu tapi tetep bae pusing bae sedekah cager urang mah teu percaya sih cenah kiai ya kunaon hiji awak ieu garuse bae maju nomor kedua puyeng baik penyakit ke dokter mangis cetak dokter penyakitan geus dirongsen sagala geus di USG masih mah tuh menan hamil geus ada kiai ieu tentu teu cager-cager obat oh geus beat teh geus kitu mah sedekah ya geus sedekah insyaallah ku sedekah mah dengan ayat itu tutahhiruhum wa tuzakihim biha ke didoakeun lah datang ari hareupeun mah datang ka imam kiai mah kos kitu cek nya teh nya kunaon aing mental jampe ka nyana menta didoakeun kita sedekah dasarna teh mah kiai blow on ye kita sedekah teh blow on bedak ya Allah ya Rabbi aya jelema pelit kan jelema pelit mah bakal didaroakeun teu beres ku batur. Ingat ka dongeng Abah bae. Dongeng Abah teh kan aya jelema boga gudang barang. Sok dipalingan bae ku jelema teh. Geus ka ahli hikmat, geus make herder geus dipalingan keneh bae. Tah, ieu kumaha ieu carana bebejakan ka Abah. Jadi ieu kula masyaallah boga gudang-gudangna tuh barang dinya dikualingan beres. Ya Allah ya Rabbi geus make centeng, satpam, herder tapi tetep bae maling bisaan biasa cagen. Geus deui kos kitu mah ulah cara sedekah bae. Sedekahna ka dinya bae ka urang dinya. Sedekahan insyaallah mah. Toh kiai kurang kumaha teh. Ih hayu geura ge. Sedekahan insyaallah mah. Dilaksanakan dah punya sodako kayak saminggu deh kali sodako bener baik hebat nah jelema datang dah tuh dek maling sianya dek maling nu pahajinya ya goblok lamun sia dek maling ya aing padahal dijanten onte padahal mah ngadibereji samsu doang tapi kan kabeuli eta jelema awas ya geura maling nu pahaji ya aing kalang dadana dititanteu naon teu ta sodako teh manjur tah manjur teh mah kabur atuh deuk maling teh meunang 2 poe kadinya deui aya deuk maling teh sia ka mana sia lontar-lontar kadinya deuk naik sia ka luhur jalan tukang deuk malingnya goblok sia yo ye aing tatanggana ye lamun sia deuk maling kadinya jeung aing sia tarungna teh cak pamalingan pun jadi kos kieu tuh ya tuh
eta gara-gara sodako. Coba lamun teu sodako, sira ka manek maling, paling abak. Eta sodako teh kos kitu. Paling. Enggak sanggup jawab aing. Emang kunaon si pelit. Eta sodako teh nyat paman sorangan. Eta abah teh dongeng abah teh bojah kaharti kan urang ku logika kaharti. Lamun pelit eta mah sok inget ka dongeng Gus Dur deui be. Ada Gus. Kiai keur di pondok teh kan keur di pondok teh nya babarengan kuari geus masing-masing di imah. Geus masing-masing di imah kuari silaturahmi kan hangat tah. Pada geus jadi kiai. Barotang pelukan alhamdulillah. Kumaha cerita nu alhamdulillah nu urang bisa magahan ngaji kieu. Geus wah usul ka balik teh cenah. Mun naon karang meuli hulu embe. Meuli hulu embe langsung diopor masa kalia. Dah diangsongkeun ka dinya 2 hulu embe 2. Dahar bareng. Kan santrina teh neulekeun memangnya hulu beak gitu kan. Santri nu mawaanana pasti ceukna ceuli da wae. Kan eta kiai teh bari kieu baru susurian teh ngaranna ge atuh babaturan mondok. Ayo dar wah itu polona. Kunaon cek deui. Inti bae ku santrina aya meureun opatan mata santri kieu. Tahar gua ngobrol deui. Terus cenah ngomong ceulina mah moal di dahar meureun ya. Bagian urang nu mawaan geus. Ki ngobrol teh. Endahan nawaran, teh ceulina teh leungeunna cenah. Aduh. Cak santri ditawarkeun. Ceuli dah heuh urang himpuk cenah. Bener. Biak de ceulina. Geus bae tempel badieu teh kan teh loba dagingannya. Meureun daging eta mah henteu. Tah ieu teh dagingna teh dibelahkeun. Dibalikeun deui. Cak santri teh beak kabah. Jangan kurang nyana di luar sini toel goblok cantik tolol di ongkoh sini toel kurang teh kebagian sakit geus diintip baru uprek teh atuh dahar sono pantah mah dahar sono babaturan di pondok atuh bari kejaran di kiai datang ka dinya lain sadahar-daharna pantah mah sono gembul atuh sono mah pan dahar nyanang harewas letahna mah moal. Berarti urang kebagian letah. 2 urang 2 bantu geus pikiran aja. Mustahil. Dibukakeun. Dikitukeun tah letahna tah lagi. Ditarik. Cak santri. Beak kabeh. Beak dibulak-balik tinggal tulang doang. Aduh, orang kebagian caina. Caina diangkat. Arah nasi. Tah, Gus Dur mah lain naon. Nyana mah kos kitu tah. Di tukang kumaha teh cak santrina, dasar kiai pelit cenah. Murid ge ka kiai ngadoakeun teu bener ka pelit. Eta pan murid ka guruna eta. Diparlit kabeh ge. Beak kabeh jeung cai-caina teh cenah. Tah eta Gus Dur bisaan. Murid ge tetep ka guruna ngadoakeun pelit bae. Kurasaan pelit jadi teu ngadoakeun bagus. Tah mantap ge. Ulah urang lamun dahar-dahar ieu sanu mawaan da atuh pasingkeun yang mawaanan. Yo urang lamun ngadahar kadu teh teh ulah beagun kabeh. Ieu pan si eta mah. Si eta mah jurig ngadoakeun teu beres. Jurig ngadoakeun teu beres. Tah mah kos ngadahar lauk jeung huluna cak meng teh ku galedeg gitu. Ujak aingan sakali cak meng. Itu datang ke kuari, larang sadang hirupna aja kos itu. Jangan baturan saya tiga-tiga. Wayana. Geus atuh urang mun kado tah. Ieu nu mawaana saha ye? 3-4 nyamplung mah dikeun. Urang ngadahar ulu embe. Atuh ai letah-letah naon bikeun gitu. Bawaan tah ka ditu tah. Aya keneh. Panai bawaan keneh nyana geuna. Pelit cegeuna teh. Ta eta. Jadi eta sodakoh teh sodakoh Masya Allah nyat paman urang sodakoh nyat paman urang kan jadi kumaha ge eta kodongeng Ki Asad kan Ki Asad eta kapan murid ke Khalil eta kumaha gitu di masjid rame naon
rame leungit sendal bae asal Jumat tarurun leungit sendal asal Jumat tarurun leungit sendal. Wah bebejakan ka kiai urusan kos kitu bebeja ka kiai. Atuh urusan sendal makan kiai kadang-kadang leungit kunaon bebeja ka kiai atuh. Ini mana teh bebeja ka kiai bae. Jadi kudu leungit sendal ieu mangkana ieu di lokasi kiai cek nya teh nu kumaha ieu cek kiai teh puguai ge leungit goblok ya. Kunaon bebeja ka kiai. Tapi kan teu kitu kiai mah tetep cek nya ke urang tarekaan lah. Urang tarekaan ngintip ieu ngintip itu tetep di palingan keneh wa deui cek asa teh gengna ku aing kudu. Aya geng di dieu geng pamalingan. Panggil bere rokok. Panggil deui bere rokok deui. Bere duit kadang-kadang. Cak geng teh bager amat teh kiai nya. Masyaallah. Ngomongnya nih kiai, barangkali ada kerjaan buat saya. Enggak ada lah. Kalau mau mah tuh, kalau hari Jumat di sini banyak yang hilang sendal. Coba di situ. Jadi satpam dah, enggak usah sholat Jumat dah situ mah dah. Dan pamim aja dah, udah tenang, nyana ngerasa bunga kan, menang mandat ti kiai. Paling nu maling anak buah aing cek cenah teh. Tah, eta langsung jadi satpam nyana di dinya. Atau emang pamalingan lagi anak buahnya anak kabeh. Aman. Kunaon eta? Di Samsudoa. Bere. Aman. Masya Allah. Kebelah dia sa Jumat, 2 Jumat, 3 Jumat nyana kieu bae di hareupeun masjid teh jadi satpam. Nyana mikir sorangan. Cek nyana di satpaman kan lain kiai bae. Tukang beca, tukang toge, tukang manja aing eleh punya anak. Ai sendal tukang beca ku aing di satpaman aing teh salat Jumat goblok ya aing mikir sorangan nyana. Mikir sorangan. Akhirnya kan nyana bebeja ka kiai deui. Hei, saya sekarang mau salat Jumat. Itu ntar sendal siapa yang nyatpamin? Ceki asan teh udah nggak usah cek teh sekalian situ beblokot dah. Enggak, saya mau sholat Jumat Pak Kiai. Ntar sendal siapa? Ntar banyak yang maling lagi. Ntar ada anak buah saya dah. Iya terserah kalau gitu mah, mandat kasih siapa? Kasih anak buah. Dia dengan anak buah. Lu gua mau sholat Jumat nih. Bos mau sholat Jumat? Iya. Atuh gak jadi geng lagi bos. Masa geng sholat Jumat? Jangan banyak omong loh. Udah, awas tuh ya, sendal gua tuh awas, yang terutama sendal gua. Ya, sama sendal kiai sama yang lain mas bodoh dah. Awas lo ya. Kalau kedengeran ada yang kecolongan, lu yang gua babet. Waduh. Akhirnya si geng sholat, ya sholat Jumat Allah, biasa sholat Jumat berikutnya sholat Jumat. Cak itu anu dititat ya. Sia aing teh kapan geng kene manja aing titah nyat paman sendal geng aing. Goblok bari atuh aing mending sholat Jumat cek nanti ya. Dari barakos kieu mah. Enggak saya sholat Jumat, bebe jak geng gua mau sholat Jumat. Entar sendal biarinlah pokoknya mah. Enggak akan hilang yang nyolong deh gua kita. Sial, biasaan ke kiasan eta masyaallah mata waliullah eta kiasan mah. Atuh salat Jumat kabeh cek kiai eta. Entar kalau pada sholat Jumat ini siapa itu yang nyatpamin? Enggak lah, udah enggak akan hilang. Emang kan kiai dah geus nyahoeun ieu padahal mah enggak ada dijamin dah sama saya dah. Geus nyahoeun cek kiai sia ieu. Eta lawan ieu keur carita sedekah. Ieu nu kaharti kurang bae ku kaharti kurang bae sedekah. Nu mantak kaji pendi di Mekah leungit sendal deui. Di dieuna malingan sendal bae. Asal ka masjid ini sendal, asal ka masjid dengan bohewel ieu lagi. Aya diajak balik lagi moal cenah geus kieu emang kunaon sendal leungit deui bae cenah. Aju kunaon teu kuat cenah panas. Ya rasakeun. Di dieuna malingan sendal bae. Atuh ka bawa ka Mekah. Atuh ai kula makan merean sendal, atuh ditu anakan sendal. Anakan kok jadi 2 ya sendal. Tuh, jadi 3 sendal. Masya Allah. Heran, keur zaman Abah bae keur zaman Abah. Ka Mekah babarengan sekeluarga kabeh. Aju pan baheula mah di luarin Masjid Haram aya paranti sendal. Diasulkeun ka plastik, ditaliat. Kula nu nalianana. Sekeluarga kabeh bangsa jeung nu sejen-sejen lah diicikeun. Teudeun di dinya. Beres urang keluar dibuka tirobah.
eta teh teu robah plastikna eta talina ge kos kitu nya kula buka eueuh hiji padahal eueuh eta teu kaharti eta gitu malaikat menyulusup ka jero bisan abah deui bae abah deui tah mari bejakeun lah sia deui ke sodakoh ya masya Allah luar biasa bedas sodakoh mah encan di akhirat ieu heula di dunia betah bedas sodakoh nah ieu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha cokot ku anjeun Muhammad dina harta-harta eta sahabat anu tadi manehanana tobat hayang ditarima tobatna cokot jadikan sedekah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha anu bakal ngabersihan jeung nyucikeun ka dirina cokot ku Kangjeng Nabi seperti luna wa tasaddaqah biha ku Kangjeng Nabi disedekahkeun wa sholli alaihim Kangjeng Nabi ngadoakeun ka aranjeunana beuh inna sholataka sakanul lahum lantaran doa anjeun teh Muhammad ngajadikeun ketenangan ngajadikeun rahmat wakilat tumakninatu ngajadikeun tenang sebab naon ku doa Kangjeng Nabi teh biqabuli taubatihim diterima tobatna endeu kumaha teh senang wallahu sami'un Gusti Allah maha ngarungu alimun maha uninga kajenteung kumaha ge urang ieu sejuta kali dosa ai urang babalik ba Allah maha uninga maha ngarungu ulah sieun rahmat Allah mah gede dek babari hayang ditarima tobat teh urang teh beda-beda jalana hungkul aya nu ku ngaji aya nu ku sedekah aya anu ku bantuan aya anu terus betafakur Allah nyieun jalan bagi jelema anu endek ditarima tobatna beda-beda. Aya anu geus kieu bela aing geus moal ka mamana aing ngaji bae lah tobat ka Gusti Allah eta teh jalan tobat. Anu dibere daek manahanana hudang we ti peuting salat tahajud maca sholawat jalan tobat. Aya anu hayeula aing keur ngora ieu da harta aing loba ieu bae sugan aing mah ieu ja ibadah nu sejen mah teu bisa sedekah jalan tobat macem-macem jalan tobat. Masya Allah aya anu tengah haja aya anu tobat tengah haja tengah haja tobat tengah haja ongkos kieu aya kiai kitu diundang muludah kiai diundang muludah dihareupnya numpakna kieu dibuka kopiahna ngeran aja tuh bari nyantai be 9-10 lah lewat kota barang datang ke lampu merah aya WTS Pak bos boleh nggak saya ikut boleh katanya naik ya, naik ya, barangkali bapak butuh teman semalam ini saya siap untuk menemani bapak oke kiaina hebat ya kiaina potongan pudoli meureun ieu mah ya oke ayo ngobrol di mana nanti kita malam ini cek mana ya terserah mau di mana ya nggak apa-apa aju kiaina mah kayak kopi apa aju mah kayak sorba jicak wetes juga ya kiai salah aing ini bapak kiai ya mungkin enggak saya turun aja di sini turun enggak boleh temenin saya sampai semalam ini enggak cek turun aja turun jangan Pak Kiai mau kemana muludan saya turun aja WTS ke bawah di jalan kayak saya turun jangan ikut aja muludan ntar habis muludan baru kita cari hotel enggak kayaknya di hati namanya kiai ke hotel enggak saya turun sini jangan udah ikut aja muludan dulu ikut dulu saya kan enggak pakai jilbab saya pinjemin
gampang jilbab mah. Sorban saya juga bisa. Geus kageter-geter WTS saraing muludah. Datang ke tempat muludan atuh kiai teh kan nginjem. Bu sini kenapa? Ieu nginjem heula jilbab ye, ibu nyai tinggalin jilbabna. Oh iya beres ya. Tuh pakai jilbab. Waduh waktu WTS kan geus sadangdan WTS. Cambrok. Nyawa saya cembrok. Atuh pakai jilbab, kabaran ada gelis. WTS na, bajuna rada rapi, yes. Turun kiai na, pajar pamajikan kiai kan. Wow, disambut ya anak. Diciuman ul bolak-balik. Atuh ibu nyai, ibu kiai maksudna, Bu Yai alhamdulillah. Jarang-jarang kiai bawa istrinya baru kali ini. Kiai itu menyumbai kiai ya akan gusiata. Langsung di forum bawah lah. Langsung kan misah tempatnya ibunya ini dalam aja. Iya dalam. Boh di jero antri Jerman usah salaman tinggal WTS. Aduh, aing jadi kocil caknya ya. Sial kiai goblok caknya. Di hatena. Atuh terus atuh ngaranna ke ibu kiai atuh dihormat atuh. Bow, segala susu, segala kopi kanaon kahayang, tapi nyana teu jembar. Lantaran hatena kan lain muludan jana mah. Aing jadi kosi sakira. Terus bae dihormat muludan lah biasa. Kiai teh nyaritakeun dina muludanana nyaritakeun zaman jahiliyah kan. Zaman jahiliyah teh loba WTS. Terus loba pezinah nyana terus menyimak cerik yang dirinya. Terus iya nanti toel ku jamaah. Ibunya kok nangis. Kunaon nangis? Teu naon. Sedih ibunya sedih. Ngadengi suami ngomong kok gitu sedih. Ya Allah ya Rabbi. Atuh kabeh kita nu hadir dirinya cerik. Nyerikan ibu nyai. Cerik kabehan. Masya Allah salokasi eta cerik kabehan. Ini di luar. Kunaon sih carerik? Ibu nyai nanganekeun suamina cerik. Atuh mah nya cenah urang teh cerik. Cerik deui bapak. Masya Allah. Tinggal eta WTS bingung goblok cek ya teh. Aing dicengcerikan ku kabehan. Selesai ceramah beres langsung kan balik terus bebeja tanu diinjeman jilbabnya bawa aja ceknya nanti nggak usah dikembalikan. Oh iya terima kasih ceknya udah ya pakai nyai ceknya nanti bagi kasih nggung bayinya nah untuk naik ke mobil kan usah salaman kanyana datang ke jerok ya terus mau turun di mana cek kiai teh ikut. jangan ikut Kiai. Di rumah ada mbok saya. Kiai bingung nurun ke tadi yang turun diulah. Kuariman dan turun bungen. Wah bahaya cek Kiai nya WTS di pan. Waduh akhirnya dia omongan saya itu menang macam ngana tetap kuda turun lagi di berkat bere deh duit ala kadar balik ceri WTS kieu beja ada di markas jana kalau bari tipe 3 daharan cau sanggup berkat terus ya neleunya dibere duit aya meureun 1 juta mata ku kiai teh ngalamun langsung tekad Gusti ya Allah ya Rabbi horenganan jelema mulya teh kos kitu cek cenah aing ieu teu kanyahoan teu nyaho aing WTS di cariuman ku kabeh leungeun aing dibulak-balik cek cenah teh
aing pajar ibu kiai. Geus detik kiai geus tobat ka Gusti Allah. Ngadi-ngadengek pantai ceramahna. Ceramah kiai di zaman jahiliyah teh ya Allah ya Rabbi abdi tobat ti ayeuna. Moal deui abdi ngalakukeun kos kieu horenganan masyaallah karim jauh jeung kehidupan abdi. Eta teu kanyahoan tah teu karasa tah tobat teh akan teu ngahajat tah gara-gara ngagoda kiai. Mantap ke goda kiai. Kabablasan sia. Tambah deres kiai itu digoda anak wali. Harus modal si eta. Itu nyala hayang digoda. Masya Allah. Tapi naon eta keur carita hikmahna dibere duitnya na kikian ya Allah ya Rabb. Ieu nu biasana menang duit teh lain hasil tapi ieu menang duit ya Allah ya Rabbi caknya mudah-mudahan ku duit ieu bisa kaula ngalaksanakeun ibadah tobat di sedekah dibere berkat sedekah eta haju beuda menang ya Nabi salam kapan eta mah lain sambarangan cauna ge atuh cauna muludan makan lain deui ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika eta kan asup kacau atuh kan aya sinar asup ka dinya set aju didaharkeun ku urang masyaallah seger daharkeun ka anak urang seger anak urang anak urang isuk-isuk ya Nabi salam ya Rasul hai sia ge Nabi salam emang ngilu muludan henteu cek cenah kok kasurupan ya Nabi salam sau kasurupannya Nabi salam teh budak penang berkat manfaatna geus ulah didengekeun Muhammadiyah sekarang itu tah manfaatna masyaallah ai anakna kasurupan ya Nabi salamnya Nabi ai bapana tas muludan teu subuh niatna teu beres tah ieu sedekah kerjaita bab sedekah kamangfaatanna masyaallah ti mimiti gudang tadi datang ke WTS tadi di sedekahan mah ya Allah ya Rabbi geng anu diberean bae terus taluk datang ka jana salat Jumat terus-terusan tobat neuk nobatkeun jelema teh ulah dinasehatan hungkul sedekah anak urang ge lunakna ge geura ge diberean saya tak cenah yang meuli HP beli ka sia boleh careka geus menang 2 poe deui hayang meuli HP deui sia beli deui tah ku sia jang ceuli sia tah HP sia antingkeun di ceuli sia beli deui tah irung HP-an kege nya ki aing ge cenah mabok HP mah ye nya mah abah aing cenah bangun maraheun amat lah geus moal HP daripada dicarekan mending berean aya sia berean masyaallah kan loba dongeng-dongeng ku sedekah maluluh geus eta mah komo tah lamun awewe anu tadi ditanya ngajebris teh neng ka mana tuh nyatanya kos boga beungeut bae insyaallah ya Allah ulah dimarah coba isuk sekali deh neng balik neng ngaca ya Allah Masya Allah ulah yes beli apel 5 kilo pangkirimkeun ka ditu dijakeun dipepen gitu Assalamualaikum salam nana tak apel tidak pepen nana pen pondok tenda di lawang ambo di lawang heula kebel-kebel mah tunggaran di kadahar dicokot kan kemudian 3 poe jeruk 5 kilo 10 Assalamualaikum teh saya di pepe naon eta jeruk bawa ke jeruk boleh je ate mah gua gitu ku sedekah mah lunakna lagi ya Allah ya Rabbi lewat kayaknya neng di mana teh pabrik deres kan ngajawab bari meuceun-meuceun beungeut ge ngajawab kamari mah ngaca nek mana iku mah pabrik gitu tah geus aya soraan kan ku hari mah nah iya
Pokoknya aku bajingan mah beunang bae naon ge. Sodako. Maksudna keur carita sodako. Awewe hese kumaha bae ge. Je, komo awena kanyahoan hayang motor. Bawakeun motor teh bisi di ka mamana pake bae kitu. Pake biakeun ka dieu. Tutur. Assalamualaikum. Nanda motor tisa dipepen maksudna naon? Bisi di ka mana ieu pake bae. Ji maksudna dibikeun teh naon? Henteu ieu mah pake bae heula teh jaritakeun kos kitu. Tah kuncina tah STNK-na. Nya nagekan kieu bager amatnya. Bager ai beungeut teu sabaraha cenah. Bager. Tah kan boga gitu tah itu kasep tapi cak ngeliat kurang bager tapi si mah aya dibandingkeun ku urang beungeut mah ieu mah beungeut perang gitu. Tapi bager tah wae gitu. Nah, kapanggih. Neng di mana? Pabrik. Emang mah makasih nu jeung kenal gitu. Aya tah geus tek and zip ngaranna. Tuh mulai geus. Diantarkeun ku nya. Assalamualaikum. Salam ieu. Naon? Antarkeun motor pake bae. Pake bae geus ulah sieun-sieun. Oh, atuh pokona malah laki mah. Pake bae teh maksudna mah untuk merogoh hatinya kan. Tah eta sodaqoh babari jasa. Geus ka ditu na memasrahkeun diri. Anu tadina urang budak jana, kuari mah nyana budak urang. Kuna teh sodaqoh. Nu tadina daekeun bisa jadi teu daekeun. Tadina urang geus aya jalinan I love you. Cinta panas ahmarana geus panjang panas. Ka tiba-tiba kuari jadi kos kieu horenganan kurang sodaqoh. Baheula makan disebutna mahugi. Sodaqoh keneh teh ge ngan bahasana kabebena mah mahugi. Sodaqoh eta ge sodaqoh juring. Ieu mah keur carita bab sodaqoh. Jadi ngaleuleuskeun hate, masyaallah. Belah dituna tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dongeng sodaqoh mah geng bisa jadi tobat. WPS bisa jadi tobat. Disodakohan kos gitu. Kemudian eta cikeneh nu awewe nu embungeun ku sodakoh mah bisa jadi luluh. Polisi galak ka urang, sodakohan ku urang, kerjasama jeung nyana moal daekeun angkep. Sejuta kali urang boga kasalahan moal daekeun angkep kajeun kumaha ge. Urang teu make helm, aya polisi di ditu. Ye sia sugan teh saha kitu. Ulah kitu atuh di hareupeun aing mah. Dadah. Moal daekeun geus sodaqoh. Alhamdulillah. Ieu keur carita aslina khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Oh, eta mah urang aja sodaqoh mulu dah. Di masyarakat kanyahoa Mang Haji Pendi cenah kunaon? Sodaqoh mulu teh lain nyokotan sodaqoh. Nu benci da lain saurang salembur. Salembur. Tapi lamun urang sodaqoh Mang Haji Pendi cenah mere kebo jang muludan salembur nyaho kabeh mah keur carita nyaho bae. Nyokot salembur nyahoan kabeh. Demantak eta nyana kuari kos kitu teh salembur nyahuan kabeh. Kos kitu naon cenah kos kitu pokona mah. Eta salembur nyahuan eta sodaqoh, bedas sodaqoh. Ya Allah, bedas sodaqoh lain. Lain naon gitu ngaranna lain letik-letik bedas duniana akhiratna bedas gas. Di akhirat aya jelema anu tiis batur kapanasan. Kok tiiseun amat eta mayungan sodaqoh urang waktu di dunia. Sebab waktu di dunia jelema kapanasan hatena kulantaran butuh dibantu ku nya jadi tiis ate di dunia bakal karasa jaga di akhirat. Tiis. Masya Allah. Mait anu di jero kubur anu loba kekurangan bisa katurungan aku sodaqoh. Bisa katulungan anakku sodaqoh mait. Ya Allah ya Rabbi bedas jasa sodaqoh.
khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bi. Shalli alaihi. Doakeun ku anjeun Muhammad. Sebab doa anjeun teh sakanulahum nyieun katentreman katumanina. Ya Allah, wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubata an ibadihi. Apakah tenyarawan geus ditakrir apaleun para sahabat lubanah jeung para rekan bahwasanya Gusti Allah teh narima kana tobat ti para hambana wa yakhudhu jeung narima kana sedekah-sedekahna apaleun geus dibejaan ti jem 3 keneh ku Kangjeng wa anallaha jeung sanyana Gusti Allah wa Allah At-Tawwabun sangat narima tobatna terhadap hambana Ar-Rahim tur ulas asih ka hambana memantak di dia istifham litakrir tujuan daripada istifham ieu teh ngahudangkeun kana tobat ngagerakeun kana tobat jeung sedekah supaya urang kabehan secara umum daek tobat tur daek sedekah. Mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa tobat tur dibere daek sedekah, dibere babari sedekah sehingga ngajadikeun cukang lantaran salamet jang diri urang, sedekahan diri urang, sedekahan indung bapa urang, sedekahan dulur-dulur urang, abe urang jaga di akhirat babarengan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala yakni surga Allah melalui sedekah-sedekah urang bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal alamin, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi. Allahumma ya qadiyal